Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui tepang lawung deui sareng simkuring jeung Adnan. Dina lalakon anu nuju mamprang, nuju ngaduk-ngaduk emosi jeung ketek jajantung urang sadaya. Carita penyambung Tiki Marawi anu mawa urang kana jero rusia batin manusia dina lalakon Mustika Daun Jati Tanpa Urat. Kamari mitra, dina bagian kalima urang perantos uninga kumaha kakuatan asih nyining si hasil nahan amukan absolut tiki sura anu ampir robah jadi siluman jati. Nanging kinaon anu tatu parah urut malikna kana teluh anu dikirimkeun ku anjeunna kalah kabeuki sarakah tur jahat. Manehna marentahkeun si gendol jeung si jalu pikeun nyulik deui nyining si jeung orokna sapatipuh subuh. Pas para sesepuh nuju fokus mapatkeun ritual Raja Pamona. Nya kumaha ketegna kaayaan di jero saung pusaka sungsang sadana nalika pajar mimiti bijil. Naha batin kisura anu perantos nahan amarah bakal bener-bener runtag saumpama jangkar moralna diseret ku jawara bayaran. Mitra kaum dangu supados teu nyangkolong kana waktu sumangga urang kersakeun sasarengan deui wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu kacarioskeun hawajanari lebah luhur lembur sungsang sadana teuing kumuringkak pamiarsa kabut bodas murni anu biasa ngajaga ieu lembur tina sarakahna dunya ayeuna mah katingali semu ku lawu muter laun pisan mapai sela-sela tangkal jati raksasa di buruan saung pusaka tiis dunya asa nembus langsung kana balung mawa hawa keung anu can pernah karasa saban poena. Di jero saung kisura masih kene calik nyaeta kusila dirubug ku sesa jaring Raja Awi Koneng anu perantos rajet sababaraha lambar. Kaayaan fisikna bener-bener mata kuatir, kulit dadana anu tiiseun bieu parantos robah teuas jiga papan jati heubeul. Ayeuna mah serat-serat jatina katingali beuki kandel mitra mawa warna coklat kolot anu nyerep hawa kamanusaanana. Saban-saban manehna narik napas seret eta jiga nu ngajepit lebah jajantungna matak nyered kana dadana. Nyining si calik digigireunana mitra leungeunna anu lembut telepas-lepas nyepeng pigelang leungeun kisura di jero rangkuman lawun sampingna. Si orok anu nuju kulem nanging ramona ketuk-ketuk jiga milu ngarasakeun kana ketek batin bapana anu keur tarung nahan sesa dendam. Kang, sing kiatnya Kang. Nyining si ngaharewos, sorana ipis tur dareuda, cipanona masih kene baseuh dina pipi. Sakedap deui, pajar teh bijil, sing lantis batin akang pasrahkeun sagala rupina kanu kawasa. Tong emut deui kana panyiduh juragan wirya Kang. Kisura lalaunan muka panona najan warna hejona parantos luntur kaganti ku warna hideung manusia nanging di jero pupil matana masih aya kilat hejo leutik jiga seuneu lilin anu kahujanan. Ning sih batin kuring nyoba ikhlas ning tapi unggal kuring peureum sora panghinaan si wirya di pasar baheula teh jiga nu ngagedur deui dina ceuli dada kuring asa ditore ku hinis awi ning berat teuing ku berat nahan ieu lambaran kahiji teh. Aki guru reksa anu nuju calik di payuneunana bari nungkupan dua dampal leungeun dina luhur tuur ngarahuh panjang. Rarai sepuhna katingali alung pisan ku sesa tarung batin sapanjang peuting anjeunna neuteup ka Aki Sumanta anu nuju nyiapkeun wadah cai raja tina batok kalapa gading. Sura dangukeun kuring
Ceuk Aki Guru Reksa ngomong, sorana anca jero tur mawa wibawa para wali. Mustika daun jati tanpa urat, anu nempel dina dampaleungeun maneh teh ukur nguji hakikat manusia maneh. Manehna nyaho yen maneh teh jalma leutik anu salila ieu ditindes. Ayeuna dunia keur ditawarkeun ku manehna dina wujud kakuatan gaib. Lamun maneh milih balas dendam, maneh bakal robah jadi siluman. Tapi lamun maneh bisa ngahampura si wirya subuh ieu, kakuatan daun eta bakal leuseuh, leupas sacara suci, tur lebur urang bakal aman tina petaka. Aki Sumanta unggek, bibirna anu sesa getih garing katingali ngadegdeg. Benar Sura, ritual raja apa munah ieu bakal dimimitian pas sarang cangtihang. Nalika cahya panon poe kahiji nembus pucuk tangkal jati luar, kuring jeung Aki Guru bakal masrahkeun sakabeh batin spiritual pikeun metik eta lambaran. Tapi kabeh eta moal aya gunana lamun batin maneh sorangan masih ngingu getih amarah. Kang Jalal nuju sayaga di deket pantos saung anu parantos bolong. Harita teh keur nyekel bedog seukeut nakalayan page. Panona rura treret kaluar, neuteup kabut janari anu beuki kandel. Jajantung pamuda satia ieu ketuk-ketuk gancang aya rasa curiga anu kacida gedena tina jero hatena. Aki Guru, kuring ngarasakeun hawa anu aneh di buruan. Kang Jalal ngaharewos bari ngalengkah sakedik kaluar. Sora jangkrik janari dadak sakala jep-jempe. Kabut di panto gerbang jiga nu keur dibelah ku lengkah jalma loba. Nasi wirya sabadana kakeunaan teluh angin bieu masih kene wani nyaketan ieu tempat kitu Aki. Aki Guru Reksa panona lajeng mencorong sikeut kana jandela. Jalal, tong leupas tina tanggungan maneh. Eta siasat kinaon? Manehna parantos tatu parah bieu. Tapi sarakahna manusia moal kungsi eureun, nikah nyawa leupas tina raga. Maranehna pasti keur nyiapkeun taktik kadua pikeun ngaruksak jalanna ritual urang. Sementara eta para mitra di luar wates perbatasan Sungsang Sadana. Nalika kaayaan lembur keur merenah-merenahna fokus kana persiapan ritual, bayangan-bayangan hideung parantos mimiti ngarayap mapai rungkun salak leuweung. Si Gendol jeung si Jalun nuju mingpin belasan pamuda bayaran babakan Sang Hyang. Maranehna leumpang rurumpahan, awakna dibungkusan kulawon hideung raja getih hayam cemani pamasihan kinaon baheula. Jimat eta bener-bener ampuh pamiarsa, sabab unggal maranehna ngalengkah nembus kabut raja bumi eta kabut palindung teh ngadadak buyar. Luntur kawas cai kapulas minyak. Jalu, cicing sungul paneh, tong gandeng. Si Gendol ngaharewos. Sorana parautur kejem, panona anu sesa parutatu mencerong ka hareup. Si wirya paratos yangji, lamun urang hasil mawa sining si jeung orokna subuh urang bakal dibayar 3 kali lipat. Tapi ingat, ulah nangtang si Sura secara langsung. Urangan saukur mawa pamajikanana salaku umpan lemes. Si Jalu unggek, bedog panjangna dicepeng pageuh pisan, biwirna monyong kurasa sarakah. Oh kuring naho Gendol, kinaon parantos sarios subuh ieu yen para sesepuh keur mapatkeun jimat panyucian dina awak Ki Sura. Pertahanan di luar pasti kosong kawas imah kosong, hayu urang kepung tina panto tukang. Nya maranehna beuki deukeut para mitra, mapai jalur tukang anu pinuh ku runtah daun jati garing. Kaayaan suku maranehna bener-bener kasamarkeun ku sora angin janari anu masih keneh ngadalengdeng di luhur puncak pasir. Nya di jero saung pusaka, Aki Guru Reksa parantos ngamimitian mapatkeun doa-doa panyucian. Anjeunna ngangkat wadah batok kalapa gading anu pinuh ku cai raja purba. Lalaunan dikucurkeun kana dampaleungeun katuhu Ki Sura anu nempel mustika daun jati tanpa urat eta para mitra.
Barang cai raja eta nempel kana dampalengan Kisura, bijil haseup bodas ipis anu mawa aroma wangi jati purba anu kacida teu asna. Awak Kisura ngageter parah, serat jati dina dadana katingali kembang kempis, jiga anu keur ditarik ku kakuatan gaib tina jero balung. Sura tahan, Sura pasrahkeun batin maneh ka Allah ya. Ulah boga rasa malang, ulah boga rasa dendam. Harita aki guru reksa ngomong bari milu mapatkeun doa panyucian tina kayaanana. Nyening sia anu nuju nyepeng orokna di juru saung panonna neuteup ka salakina kalean rasa haru jeung hareupan anu kacida jerona. Manehna yakin subuh ieu salakina bakal salamet, bakal robah deui jadi Kang Sura anu baheula, jalma leutik anu sok mapai leuweung kalayan ati anu bersih. Nanging pamiarsa kaum dangu, nalika sakabe jalma di jero ruangan keur sagemblengna fokus kana aliran ritual, sora karuksakan anu kacida dahsyatna dadak sakala ngageber panto tukang saung. Ritual gelo serang kabeh. Si gendol ngagorowok jiga sora siluman leuweung luncat ka jero rohangan bari ngablesatkeun parang panjangna. Kang Jalal anu nuju sayaga dihareup langsung reuwas, tapi tekadna salaku pamuda satya langsung hudang. Kurang ajar maneh gendol, wani-wani ngaruksak tempat sakral subuh-subuh. Kang Jalal lajeng luncat nahan gempuran parang si gendol mitra. Nya atuh pertarungan sengit dadak sakala peupeus di jero saung pusaka. Si gendol tarung rosa pisan nahan Kang Jalal. Sabetan parangna anu kejem teh nyacak sababaraha tihang awi saung nepi ka ambyar. Kang Jalal najan awakna parantos baret-baret sesapeuting kamari, tetep nangtung ajeg jiga maung nahan sagala rupa gempuran demi ngajaga jalana ritual. Nanging siasat kinaon bener-bener licik pamiarsa. Nalika si gendol keur nahan Kang Jalal, si Jalu luncat tina sela-sela bilik awi anu parantos rajet di juru sejen. Panon sarakahna langsung mencorong ka nyening si anu keur ceurik bari nangkep orokna. Isayu milu yang kuring, juragan wiri parantos kantosan maneh di luar. Si Jalu ngagorowok bari leungeun kencana anu kasar teh langsung wae nyepeng buuk jeung tak-tak nyening si secara brutal. Kang Sura, tolong Kang, aki guru. Nyening si ngajerit, sorana dareuda nyoba nahan cengkreman si Jalu, tapi tenaga saurang indung anu nuju nyepeng orok mah moal kuat nahan jawara pasar anu dedeganana keker. Si Jalu nyeret tak-tak nyening si secara paksa, mawa manehna jeung orokna kaluar tina sela-sela bilik saung anu parantos ancur mitra. Lumpat nembus kabut janari keluar batas perbatasan desa. Gusti Nu Agung, tolong. Jeritan histeris nyening sih jeung orokna teh dadak sakala nembus langsung kana pusat batin Kisura anu keur ritual. Memori asih jangkar moral jeung tameng kamanusaan anu sapanjang peuting tadi ditalung ti ku Cipano nyening si dadak sakala peupeus sautuhna sacara mutlak. Rasa pasrah jeung kaikhlasan dina batin Kisura robah deui jadi lautan geti amarah anu 100 kali lipat leuwih badag mitra. Leuwih panas tur leuwih kejem tibatan kajadian di panto gerbang kamari. Si ada kuring. Kisura atuh ngajerit sora lapisanana hudang deui. Mawa raungan gaib anu manglapis-lapis jiga sora topan siluman jati purba. Dua panona ngadadak muka. Tur harita kene cahaya hejo pekat sautuhna bijil deui ngageber secara mutlak tanpa aya sasawarna manusia saeutik-eutik acan. Eta lonjakan kakuatan liar tina mustika daun jati tanpa urat ngabledug harita kene tina jero dampaleungeun katuhuna jimat panyucian cai raja batok kalapa gading jeung sesa anyaman bambu koneng. Kandang raja salapan disebatna dadak sakala hancur lebur janten lebu garing saharita kene. Boom! Nya janten we atuh saung pusaka teh kabulah dua. Kupeda beunang energi gaib warna hejo marengan sora Aki Sumanta jeung Aki Guru Reksa nu tumbang kana lante. Aki Sumanta utah getih hideung badag pisan para mitra, awakna kabanting kana sudut bilik awi.
Kapidara teu eling-eling sarita keneh akibat benturan energi ritual anu gagal total. Aki guru reksa oge anu boga ilmu spiritual pangluhurna harita mah katingali utah getih oge dina bibirna. Panon pias tur tak-takna ngadegdeg teu kuat nahan amukan kakuatan dunia daun jati anu parantos dikawasa ku amarah dendam anu murni. Sura. Aki guru reksa ngaharewos parah, nanging sora sepuhna parantos tumpur kahakan kuraungan angin topan hejo para mitra. Nya parobahan fisik Ki Sura ayeuna mah nincak kana tahapan anu kacida kritis tur pikasieun. Kulit jatina anu tadingan saukur aya dina dada, ayeuna mah ngarayap gancang pisan mapai tak-tak leungeun. Oge kana rarai kenca katuhu parantos robah teu aswe, garing tur serat-seratna teh jiga kulit tangkal jati purba anu umurna geus mangratusan taun. Rambutna parantos ngadadak nangtung jiga hini awi, tur tina dampal leungeun katuhuna eta mustika daun jati tanpa urat parantos nyerep sagemblengna, ngahiji jeung getih, ngahiji jeung daging, tur dina sacara kaayaan anu bener-bener permanen. Awak Ki Sura ngalayang luhur pisan di luhur puing saung anu parantos rajet. Si gendol anu tadi keur tarung jeung Kang Jalal harita mah langsung leuseuh tuurna urut nempo parobahan absolutna Ki Sura. Panon hejo pekat Ki Sura mencerong seukeut ka si gendol, lir carangcang tihang panyiksa anu siap nyebet nyawa. Hei, gendol, maneh kabeh kudu modar jadi bangke leuweung larangan. Raungan Ki Sura ngageber jagat sungsang sadana ku sora anu geus lain manehna deui. Ki Sura lajeng ngangkat leungeun katuhuna dadak sakala tina sala-sala tangkal jati sabudeureun lembur bijil jutaan lambar daun jati garing deui anu muter gancang pisan jiga sabetan belasan ribu peso cukur. Usus topan daun jati garing eta narajang langsung ka awak si gendol. Najan si gendol boga jimat kekebelan lawon hideung rajah cemani teh ya. Eta jimat teh langsung suek janten potongan-potongan leutik. Awak si gendol ditembak ku sabetan daun jati mistis nepi ka ngajerit histeris getih beureum seger ngocor tina sakabeh kulit tak-tak jeung leungeunna. Manehna kabanting kaluar puing saung lumpat ratururutan bari nahan kasakitan atanapi kanyerian anu kacida dahsyatna. Nyusul harita keneh kasih jalu keluar bates kana perbatesan. Kang Jalal anu masih keneh salamet di juru puing saung neuteup ka Ki Sura kalean rasa sieun pacampur jeung sile asi anu kacida jerono. Kang Sura ieu abdi Jalal Kang sing eling Kang. Nanging Ki Sura anu ayeuna mah parantos roba jadi titisan siluman jati purba teh geus teu ngadengekeun sora sabae. Awakna anu satengah manusia setengah tangkal jati teh ngablesat gancang pisan jiga kilat hejo mitra. Iber mapai luhur kabut pajar ngudag leng kasih jalu anu keur nyered anak pamajikan anak kakemah Juragan Wirya. Para mitra kaum dangu, sementara eta kaayaan di perkemahan perbatasan luar pajar mimiti bijil mawa cahya panon poe kahiji anu semu beureum pias jiga getih dunya. Juragan Wirya keur nangtung di hareupeun tendana bari nyepang kursi rotan. Panonna mureleng bungah nalika nempo si jalu lumpat rurumpahan bari nyered leungeun nyiningsih secara kasar. Juragan hasil juragan ieu siningsih ieu jeung orokna ieu parantos kuring bawa. Si jalu ngagorowok bari ngalungkeun awak nyiningsih kana taneuh garing di hareupeun suku Juragan Wirya. Nyiningsih nangkarak samping sarungna parantos suek leungeun lembutna baret jeung getihan nanging manehna tetep nangkep pageuh ka orokna anu keur ceurik histeris. Wirya, maneh bener-bener manusia sarakah. Gusti Allah moal cicingan nempo kalakuan maneh anu teuing ku tega nyiksa jalma leutik. Juragan Wirya nyiduh bibir balap gajina seuri sombong pisan. Alah, dong loba ngomong maneh ningsih. Saaki maneh si Sura parantos agul ku kayaan gaib. Ayeuna ku sabab maneh aya di dieu si Sura pasti bakal masrahkeun eta daun jati tanpa urat ka kuring.
Kuring bakal jadi jelema pangbeungharna atuh sakabeh lemah tatar Pasundan. Di jero tenda kinaon ngalengkah kaluar lalaunan. Paroman sepuhna anu parantos pias urut sesapeuting kamari harita mah katingali seuri licik pisan. Padudan tulang maungna dicepeng deui. Haseup hejo pekat bau menyan hanyir mimiti kaluar mapay hawa pajar. Ningsih pamujaning hate si Sura. Kinaon ngomong, sorana parau tur kejem. Maneh teh jangkar moral salaki maneh. Tapi subuh ieu ku sabab maneh parantos leupas tina saung pusaka. Batin si Sura parantos runtuh sautuhna. Manehna ayeuna kerobah jadi bangke garing kakan ku kakuatan daunna sorangan. Sakedap deui kakuatan dunya eta bakal jadi milik kuring Ningsih. Nanging can geus sagemblengna kinaon ngabereskeun sora. Harita pajar anu jadi semu beureum pias dadak sakala roba jadi poek peteng kawas peuting deui para mitra. Angin topan anu kacida dahsyatna bijil tina arah lembur sungsang sadana. Mawa jutaan lambar daun jati garing anu pating geleber jiga sora pasukan maung siluman. Wusus bredang kacarioskeun belasan pamuda bayaran babakan Sang Hyang anu keur nagog deukeut durukan seuneu harita mah langsung pating corowok soak atuh. Maranehna nempotina luhur langit pajar. Hiji saurang makhluk anu dedeganana satengah manusia satengah tangkal jati keur ngalayang turun kalayan cahaya hejo pekat anu mencerong seukeut tina dua siki panonna. Kumaha naon sia? Serahkeun pamajikan aing. Katawa nyawa sia kabeh leupas peuting ieu. Raungan Ki Sura mawa tekenan spiritual anu kacida rosana mitra. Mawa hawa tiis nyong cab pacampur jeung aroma wangi jati purba anu teu bisa nembus pakemahan. Kulit beungeutna anu kencak katuhu parantos sagemblengna ayeuna mah robah jadi serat kayu jati kolot. Kuku-kuku ramona janten paranjang seukeut jiga hinis awi larangan. Si jalu anu nempokayan eta langsung undur-unduran bari ngadeg-deg parah. Ki eta naon Ki? Aduh, eta si Sura lain modar jadi bangke tapi kalaka robah jadi siluman jati purba Ki. Kumaha ieu ye? Kinaon panon kencana anu buncelik teh langsung robah jadi sareupna. Manehna ngarasa reuas anu kacida jerona sabab perkiraanna salah total. Batin Ki Sura lain runtuh jadi leuseuh, tapi kalah karoba jadi wadah amarah murni anu dikawasa secara mutlak ku lambaran kahiji. Wirya, jalu, mundur kabeh, mundur. Kinaon ngagorowok bari gancang ngangkat padudan tulang maungna ka luhur hawa. Sura, maneh parantos leungit ka manusiaan maneh. Subuh ieu kuring salaku dukun pasir surem bakal ngancurkeun sukma siluman maneh. Nya kilawan harita mapatkeun benteng gaib. Tina kakuatan sesalawan hideung Raja Getih Cemani pang panungtungna. Seuneu durukan di hareupeunana roba jadi warna beureum pias. Ngaluncurkeun serangan teluh geni wujud orai sanca gaib. Ukuranana teh gede raksasa anu bijil tina haseup menyan hanyir. Narajang langsung ke luhur hawa tempat Ki Sura keur ngalayang para mitra. Kejadian di perbatasan pasir luar benar-benar robah jadi horor anu pikasieun anu kacida dahsyatna. Orai sanca gaib buluh geni tiki naon teh mangap samangap-mangapna. Huntu-huntu seuneuna anu beureum pias siap nyacek awak Ki Sura. Nanging mitra Ki Sura anu parantos robah jadi titisan siluman jati purba secara mutlak ngan saukur ngangkat leungeun katuhuna anu parantos teuas jiga serat jati kolot. Tina dampal leungeun katuhuna cahaya hejo pekat mustika daun jati tanpa urat ngablesat lir kilat panyiksa dunya. Sakedeung ku sakali sabetan ramona oge orai sanca gaib kinaon teh dadak sakala beulah janten hasep kosong saharita keneh. Ngabledug kadorong balik ku kakuatan spiritual eta anu nerjang langsung kana dadah kinaon sorangan. Kinaon utah getih hideung badag pisan pikeun kadua kalina mitra. Awak sepuhna kabanting nembus korsirota nepi ka hancur janten puing. Padudan tulang maungna potong dua tur sagemblengna sesa jimat rajah dina jubahna luntur janten lebu garing. Kinaon nangkarak dina taneuh panon kencana anu buncelik ayeuna mah pinuh ku sesa tiis nyong cap anu parantos ngabekukeun aliran getihna sorangan.
kekuatan daun eta murni kuring nyerah kinaon ngaharewos parah. Sesa nyawana geus aya dina tungtung ti koro manehna anu keur kapidara teu eling-eling sarita keneh. Tatu para sagemblengna batina kabelah ku kakuatan lambaran kahiji. Juragan Wirya anu nempo saurang dukun sakti jiga kinaon tumbang ngan ku sakali sabetan Kisura. Harita mah langsung leuseuh sagemblengna dedeganana teh. Beungeut balap gajihna pias jiga tiwuhan. Dua leungeunna anu pinuh ku batu akik ngadeg-deg parah nepi ka batu akikna pati ngerag-ragan kana taneuh. Ampun Sura, ampun. Kuring alos masarahkeun sakabeh taneuh dunjang. Kuring alos mere duit perak loba asa maneh ulah matehan kuring Sura. Ampun Sura. Juragan Wirya lumpat nyuuh dina taneuh garing bari ceurik balilihan urut sieun ku pati. Kisura ngalayang turun. Dua sukuna anu teuas jiga serat jati nincak taneuh garing di hareupeun Juragan Wirya. Cahaya hejo pekat dina matana mencerong seukeut ramona parantos ditarik ka luhur. Siap nyacek sirah Juragan Wirya pikeun nuntaskeun sagemblengna getih amarah dendam masa heubeulna. Kang Sura ulah Kang. Nyining si lumpat nembus sesa haseup teluh. Manehna langsung nangkep dada Kisura secara pageuh pisan. Najan kulit dada salakina parantos robah teuas jiga papan jati kolot. Cipanona ngorolok badag baseuh deui nembus serat-serat jati dina awak Kisura. Kang Sura upami akang matehan si Wirya Subuya, akang parantos robah jantan manusia jati ga manehna. Akang bakal salawasna robah jadi siluman. Tur urang moal tiasa deui mulang ka saung lembur salaku kulah warga Kang. Eling kana orok urang Kang, batin akang teu salamet dina sifat amarah dunya. Cerita nasih nyining sipikeun kadua kali nama wagateran anu luar biasa dina jero batin Kisura. Cahaya hejo pekat dina matana sakedapan ngageter mimiti luntur saeutik nembongkeun sesa warna hideung manusia aslina. Ramon anu tadi siap nyacek sirah Juragan Wirya lalaunan ngageter parah. Nahan bentrok dua energi anu kacida teuasna tina jero balungna sorangan. Nanging pamiarsa kaum dangu, sateu acan Kisura bener-bener bisa ngontrol sagemblengna batina deui. Dadak sakala tina jero dampaleungeun katuna anu parantos nyerep mustika daun jati tanpa urat teh bijil sorar retakan anu kacida dahsyat. Urat-urat hejo mistis anu parantos ngahiji jeung nadina harita keneh ngagedur rosa pisan nembus sagemblengna kulit dadana. Tur sora detak jantung Kisura dadak sakala bener-bener eureun sarita keneh kaganti ku sora teuasna retak tangkal jati garing. Kulit peungeutna anu kencak katuhuna ayeuna mah parantos sagemblengna ngabatu. Nutup sagemblengna sesa kamanusaanana tur awak Kisura dadak sakala kaku teuas mitra. Rubuh sideku dina taneuh garing bari muntahkeun getih hideung. Wangina teh wangi jati anu badag pisan. Nyiram sagemblengna kana beungeut Juragan Wirya jeung lawan sampingna nyiningsih. Kisurangan saukur bisa ngarewas sakali. Panona roba jadi warna hejo surem anu peureum lalaunan. Tur sagemblengna awakna harita kene roba jadi kaku teuas jiga patung kayu jati purba anu teu boga napas manusia sapun acan. Jangkar moralna parantos nahan amarah, nanging harga mahal parantos kedah dibayar. Sukma Kisura kacaturkeun parantos leungit tina raga, asup kana dimengsi panyandungan lambaran kahiji para mitra. Para mitra kaum dangu, kayaan di perbatasan pasir luar benar-benar robah jadi tragedi anu kacida ngageber rasa batin kamanusiaan pamiarsa. Nyining si cirik atu balilihan, dua leungeun lembutna nepak-nepak dada Kisura anu ayeuna mah parantos robah jadi patung kayu jati teuas tanpa aya ketuk jantung saeutik acan. Juragan Wirya anu sagemblengna beungeut parantos boloboran getih hideung wangi jati urut seburan Kisura bieu gancang hudang rurumpahan. Najan manehna masih keneh sieun parah nanging sifat saraka dunya tina jero hatena dadak sakala hudang deui nalika nempok Kisura parantos robah jadi patung kayu kaku. Panon saraka Juragan Wirya mencorong seukeut kana dampak leungeun katu patung Kisura. Di mana lambaran mustika daun jati tanpa urat katingali masih kene pating gurilap ngaluarkeun cahaya hejo surem tina jero serat kayu. Si Sura parantos bodar ya di patung kayu ieu. Manehna parantos kaleungitan nyawa. Juragan Wirya ngaharewos sora sirina mimiti bijil deui najan masih kene parau.
Ya lu gelo nempo eta itu tuh si naon parantos kapidara si sura parantos jadi patung ieu mangsana urang matik eta daun jati tanpa urat tina dampal leungeunna. Daun eta bakal jadi milik kuring sautuhna. Si Jalu anu nempokayan eta sifat sarakahna oge milu hudang deui para mitra. Najan tak-takna masih ngadegdeg. Manehna ngalengkah nyaketan patung Kisura bari ngacungkeun bedog pikeun nyacek dampeleungeun Kisura ambeh daunna bisa leupas secara paksa. Nanging pamirsa kaum dangu sateu acan leungeun saraka Juragan Wirya jeung si Jalu nempel kana patung Kisura dadak sakala tina arah leuweung larangan tukang perkemahan. Bijil soraleng kasuku anu kacida hampangna nanging mawa tekanan gaib anu 100 kali lipat leuwih kolot, leuwih jero, tur leuwih wibawa tibatan kakuatan kinaon. Wirya Jalu manusia sarakah dunia anu lolong kukayaan batin. Saiji sora sepuh anu kacida landungna jero tur mawa geteran wali baheula kadenge tina balik kabut pajar. Kurunyung teh bijil. Saurang sepuh anu nganggo jubah bodas suwak-suwak, rambut jeung jenggotna panjang sagemblengna bodas nikal bah cangkengna. Dua paromana herang murni jiga cai telaga pasir tur dina leungeun kencana anjeunna keur nyepeng saiji lambaran daun jati kadua anu wareg tanpa urat nanging warnana sanes hejo nyaeta warna emas murni anu pating gurilap mawa hawa kasucian anu kacida mutlakna para mitra. Kinaon anu parantos kapidara tina taneuh dadak sakala panon kencana anu buncelik muka seutik bibir hideungna ngadegdeg parah nalika nempo sosok sepuh eta. Aki Guru Marawi nah mana masih kena hirup ki. Gusti Nu Maha Agung, sosok sepuh anu nembe bijil teh nyaeta Aki Guru Marawi mangrupi maestro paninggalan tilu lambaran purba anu salila ieu dicaritakeun parantos wapat puluhan tahun katukang. Anjeunna bijil deui tina jero leuweung larangan bari mawa lambaran kadua wujud daun jati emas panyucian dunya. Aki Guru Marawi neuteup ka patung Kisura lalaunan ngarahuh panjang kalayan sorot mata anu pinuh ku sili asih anu kacida jerona para mitra. Ningsi, uring parantos umping Ningsi. Aki Guru Marawi ngomong secara lembut. Si Sura parantos masrahkeun sagemblengna sukma demi ngajaga maneh jeung orok maneh. Tapi lalakon daun ieu can kungsi beres. Lambaran kahiji parantos ngunci sukmana dina jero dimensi amarah pasireungit. Sakedap deui lamun pajar parantos sagemblengna bijil sautuhna lambaran kadua jeung lambaran katilu bakal milu hudang. Tur sakabeh lemah tatar pasundan bakal robah jadi lautan getih karusuhan gaib lamun tilu lambar ieu silih perang dina sarakahna manusia. Anjeunna malik neuteup ka Juragan Wirya jeung kinaon kalian kilat mata anu kacida teu asna. Wirya naon panto-panti parantos dibuka ku kasarakahan maneh kabeh. Isukan dunia bakal nyaksian sajarah panyandungan panggedena. Nanging dedeuh teuing mitra jalana mangsa parantos kedah ngetrokeun palu carita ieu. Lalakon bagian kagenep urang cekapkeun heula dugi kalebah dieu. Kukituna mangga urang antosan wae kalajenganana dina bagian ka-7. Sakitu anu tiasa kapiatur dina ayeuna isim kuring encing Adnan nuhun dihapunten tina samudayaning kalepatan oge kakiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.